tadi di Masjid Agung. Orang atau saya di Kawas Jalatuna kan. Kumaha itu kan filosofina. Nah make sebat Kawas nah Jalatuna. gitu kan asa serem gitu kan Ya. ngopi nanti asa aduh gitu kan kawah. Memang lumayan serem gitu nya. Meureun salah sawios pungkur yang berbaya kan yang tahu saya antara kawah-kawah ada yang ini di paling panas. Itu paling panas Dan tahu kawah-kawah nu aya di dieu nu sanesna. Nya disebatna teh jala tuna. Ai saur bahasa sepuh mah kan anu namanya jala teh kecriknya kecrik kan. Tuna teh simpen. Jadi kieu. Ieu teh gambaran nafsu urang. Itu panas nah hawa nafsu urang kadang-kadang lebih panas di kawah ieu. Tapi orang kudu bisa ngerdam, kudu bisa nyicingkeun gitu. Sakira-kira nafsu anu teu putuh nyata di jala, dikecrik, dirungkuk nya ulah. Naon disebatna teh Supaya ulah keluar banyak kan. ulah motah. Jadinya ngagugu nafsu. Soalnya kan saur sepuh nafsu mah nu mata kaputar kaduhung gitu nya. Amarah mah nu. Tapi ieu panas kan kayaknya karaos gitu kan ieu Jadi teh gambaran hawa. nafsu urang gitu. Ya orang kudu bisa. Ini dalam mata fenomena kawas di jalan tuna jalan kudu bisa orang ngareungkeut atawa naon namina teh nafsu urang gitu ulah sampai ketika motah gitu. Da ari ngaleungitkeun manu namina nafsu kan moal biasa gitu da emang kodratna dirutuna tapi orang minimal bisa ngardam emosi gitu. Emosi anu mana nya anu tadi anu salah nafsu amarah anu matak silaka lah. Ari nu kas demi kasayan nya matak dirungkut gitu diredam disisihkeun. Nah kitu filosofina ya kawas jalan. Anak Kak, saya kemana Kang? Saya Satosna tadi di Kawas Jalatuna. Karena Kang masih banyak situs yang lain berhubung waktunya Kang. mohon Waktu kan ini terakhirnya. Oh, bukan iya Anu terakhir lah panginten abdi jelasin. Insyaallah lah kapayunnya Oh, mohon di maaf. jeroan deui panginten. Iya ini apa? Ieu naon ya Kang? Ieu Ieu teh namina teh karoma Batu Sumber. Batu Sumber nah jantan kapuhu anu pala luhur uyut 100 penyul lu begawan sawidak 5 nya ngarariung teh musyawarah teh di dieu pisan. Di Batu Sumber ieu. Naon anu disebat ieu pangna Batu Sumber gitu nya bisa disebat Batu Sumber. Anu kahiji ieu batuna upami ku urang teras diteuteut-teuteut ngabentuk lapan Allah. Ieu teh bentukna teh. Upami di dia kan ieu 3 batu hiji 2 3 sareng itu. Jadi ngabentuk lapan Allah. Nah, janten maksudna dinamian Batu Sumber ieu intina urang bade ngadua di mana wae, bade di masjid, bade di leuweung gitu nya, bade di Tegal, teras deui meureunna istilah dek bari mapah gitu nya anu namina ngadua tetep kanu hiji nyumer ka Allah. Jadi maksudna nyumer Batu Sumber teh nyumer. Jadi orang tong kahilir kagirang gitu. Kalau we urang nyata anu apa teh la ilaha illallah. Jadi caya di pangeran anu angin Allah. Nyata ieu filosofi urang mancer lah kanu hiji gitu. Gitu. Disebut Batu Sumber teh nyumer gitu urang ka Allah gitu caya deui pangeran anu wajib diibadahan ku urang teh nya Allah. Ya kitu. Panginten abdi selaku juru pelihara situs Kawah Sibuni samentawis biasa nerangkeun sekilas mindeng di sakitu namun pangamunten bilih aya cariosan anu kirang sa pagodo sareng memanahan sadayana sejak paralun disunkeun mungkin dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari tadi kita udah menjelajah dan alhamdulillah berkat ridho Allah
ini 12 Sapar kita terus mengekspor salah satu situs anu aya di Ciwidey nyata Kawah Saat Cibuni anu ieu leubet ku filosofi anu tadi di kita jajaki, kita telusuri. Alhamdulillah inilah sebuah keagungan Tuhan, cara Tuhan buat kita mengistighfari, inilah cara Tuhan buat kita mengembalikan kita kembali ke fitrah kita. Mudah-mudahan dengan perjalanan ini siapapun yang kesini diberkati Allah, ridhollahi wa ridho rasulihi pun sampun sampurasun insun sajatining Sunda waluyana jati jatining Sunda sajagat satampian sajagat saamparan sajagat sabuhun sajagat sakaruhun ya ingsun sajatining Sunda satu kebing langit satangkar jagat ya ingsun sajatining ning asih hung ahung sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lain episode mungkin kita akan melasi yang lain. Makasih.